Masya Allah naik cerita hukum sakadar maku buya Cidahu ngarokok penting aing ngaji geus jam 2 eureun heula ngarokok capek meureun ngarokok lagi digulung ngarokona ngarokok giliran bae urang ngarokok ulang ngarokok sia cenah aing nyana ngarokok aing urang teu meunang apa aing mah capek sih mah henteu katanya tadi pareuman nyana urang mah teu meunang urang teu meunang nu ngadengekeun nyana ngarokok apu ya eta naon sababna atuh aing mah aya elat nu mantang ngarokok aing mah harasim jeung capek aing sia ngadengekeun doang mah nya ngarokok adekeun rokona tuh henteu teh mah leuwihna kadekeun mah nah eta ngarokok biasa kieu prawira ngarokok maksudna naon ukuran kadinya jago ngaji ajengan imam guru kula Garut neuk ngadu naon nyana Juman bisa Syamsiah bisa geus puguh kitab-kitab bangsa Alfiah Samarqandi mah nyana mah aya teh muridna cengkodir teh benda kerep eta gaji khusus di nyana jago ngajina mantak begitu aya anu ngaharamkeun speaker seuri bae nyana ngaharamkeun speaker make naon cenah ngaharamkeun make alat naon maksudna make parabot fikih apa parabot tasawuf salila make fikih atuh deuk naon nyana mah atuh deuk mana kitabna nu ngaharamkeun speaker mana hadis mana turunkeun cek cenah hayu urang mantekan urang ukudul jubanan urang jamu jawamean jago jasa eta kan jago jasa ngajina ngarokok nyana atuh aya sia teu bisa ngaji teu ngarokok maksudna ngaharamkeun gitu itu ngarokok masalah je kede-kede hajau teu beuki ngarokok atuh ulah urusan haram teu beuki ngaranna lain deui haji can nanya ka kiai kiai ngarokok teu aing mah nu mantak ngarokok abeh dibere rokok kan lumayan ngajualan rokok bae ge oh sia ajuna mah aing hayang ongko dibere henteu taya keur carita hukum masyaallah samarangan tanda kula samarangan taliti heula tarigi tuh at-tambak haramun kukula kadenge be ya atuh urang Garut pan marlak naon tembakau dikedu melak tembakau terus NTB melak tembakau eta teh tembakau Indonesia teh diakui luar biasa aset tembakau Indonesia teh termasuk aset nomor kebarang budena luar biasa anu asup ka negara teh sabaraha persen aset gede anu mantak haji diharamkeun aya unsur naon ye aya urusan polusi atuh teh mah undang-undang negara pek bae bisa macara Singapura mun ngarokok urang di tengah-tengah kota 3 juta namun di pinggir kota 2 juta namun di sisi hotel 1 juta lamun di jero kamar 500.000 aya aturan-aturan anak lamun endek aya khusus tempat ngarokok taman los urang keur kieu bae ge ditungguan bae ngarokok ditungguan ku jelema make hejo-hejo isi endek nungguan kuntungnya Pak saya ditugaskan oleh negara untuk ngambil kuntung oh jadi nyana tugas urang keur ngarokok bae ditungguan ku nyana tah piceun bae ku urang cokot ku nyana heula ngarokok ya, ada kita tadi mentas ya ke aing. Ya Allah ya, ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar wa yuhillu lahumut thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith.